Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Ngalajengkeun kana pembahasan kitab takrib pasal perseroan, zakat perseroan. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Paslun, ieu pasal mertelakeun tentang zakat perseroan. Wal khalitoni, sareng ada jalmi anu cacampuran harta perseroan eta yuzakkiyani mayar zakat tuanana bikasil kafi kalawan dikasrohkeun kafna lapat yuzakkiyani zakata syahsi kalawan zakat hiji jalma al wahidi anu sahiji anu saurang wal khultatu sareng ari cecampuran harta eta qad tufidu terkadang maedahkeun asyarika ini kajalmi anu berserikat anu cacampuran duaan tahfifan kana ngagampangkeun atanapi ngaringankeun biayam lika seperti ngamilik ya syarikain sama ninasyatun kana 80 domba bisawiyati kalawan bagian anu sarua dua-duana gaduh 40 domba bainahuma diantara duanana fayalzamuhuma maka wajib ieu zakat kanu cacampuran kasyarikain naon satun zakatna teh hiji domba tina 80 domba waqad tufidu sareng terkadang maedahkeun ieu cacampuran taskilan kana ngaberatkeun biayam lika kana saperti ngamilik ieu dua jalmi syarikain teh arba'in nasyatun kana 40 domba bisawiyati anu sarua bainahuma diantara duanana maksana masing-masing gaduh 20 domba fayalzamuhuma maka wajib ngeluarkeun zakat ka syarikain naon kana hiji domba waqad tufidu sareng terkadang maedahkeun tahfifan kana ngagampangkeun ala ahadihima kasalah sahiji diantara dua syarikain wa taskilan sareng terkadang ngaberatkeun ala akhari kanu lainna kayam nikah saperti ngamilikna ieu syarikain sitina kana 60 domba li ahadihima eta tetep pikeun salah sahijina tina syarikain sulus suha ari sapertiruna itu sitin sapertiruna itu 60 domba walil akhari sareng eta tetep pikeun nu sajana sulus saha kana 2/3 tina sitin waqad la tufidu sareng terkadang teu maedahkeun ieu khultoh cacampuran teh perseroan teh tahfifan kana ngaringankeun wala taskilan sareng teu ngaberatkeun kaayam lika saperti ngamilikna dua jalma mi'atai syatin kana 200 domba bisawiyah kalawan bagian nu sarua dua-duana gaduh 100 domba bainahuma diantara duanana wa inama yuzakkiyani sareng saestuna ngazakatan ieu syarikain zakatal wahidi kaluarkeun kalawan zakat nu sahiji zakatna cukup saurang tina dua syarikain misab isyaro itu kalawan memenuhi 7 pirang-pirang pasyaratan ida kana di mana kabuktian wa fi ba'din nusakhi tina sapalihna matan mah in kana nganggo lafaz in kana hartosna lamun aya naon 7 syarat eta al murahu wahidan
Al murahu hiji kandangna teh eta wahidan hiji. Jadi kandangna teh ngahiji ngan hiji. Wahwa sareng ari nu dimaksud ku murah teh bidomil mimi kalawan didomahkeun lapat murah eta ma'wal masyati tempat ngungsina ingon-ingon, tempat kandangna lah maksudna mah. Lailan dina waktu peuting. Al muradu bil masyrahi sareng ari nu dimaksud ku masyrah eta alamaudi pirang-pirang tempat alladzi tusrahu anu sok digiring ilai ka eta tempat naon al masyatu ingon-ingon. Wal masrahu sareng kaduana aya tempat istirahatna teh eta wahidan anu sahiji. Al muradu bil masrahi sareng anu dimaksud ku masrah eta al maudi'u pirang-pirang tempat alladzi tusrahu anu sok digiring ilai ka eta tempat naon al masyatu pirang-pirang ingon-ingon. Wal mar'a sareng katiruna tempat nganggonna lahana maksudna mah. Warra'i sareng nu nganggonna teh wahidan jalmi sahiji. Wal fahlu sareng kaopatna jaluna maksudna mah pamacekna eta wahidan sahiji. Ayat tahada tegasna mah lamun tunggal sajenis nau al masyati naun ul masyati warnana atau jenisnya itu ingon-ingon. Fainin talah apa maka lamun beda-beda nau uha jenisna atau warna itu ingon-ingon teh kadoknin sapalihna seperti domba wa ma'jeun sapalihna nu sajeun sapertos mbe kacang. Aya juju maka wenang diperkenan ke naon ayakuna aya eta likuli pikeun saban-saban min huma tina domba sareng mbe kacang naon fahlun hiji jalu hiji pejantan hiji pamacekna. Ya truku anu ngawin nu macek isi fahlun masya tahu kana inggon-inggonna kanu bikangna jesi fahlun. Wal masyrabu sareng kalimana kabuktian tempat minumna teh ay alladzi tasrabu tegasna nu sok nginum minhu ti itu tempat ti itu ladina al masyatu ingon-ingon ka ainin seperti sumber cai au nahrin atawa walungan au guirihim atawa salian ti ain sareng nahrin wahidan sahiji. Wa qalu sareng idawan musannif wal halibu wahidan sareng kagendapna ari halibu wahidan hartosna jalmi anu maresna kanu susuna ingon-ingon teh anu sahiji. Wa huwa ari qauluhu pendapat musannif eta ahadul wajahaini salah sahiji tina dua wajah dua pendapat. Wa fi hadhil mas'alati sareng dina ieu persoalan mah wal asau sareng ari qaul anu sahih ma eta adamul ittihadi henteu nyaratkeun saurang bil halibi ti jalma nu sok maras susuna. Wa kadal mihlabu sareng nya kitu deui mihlab wadah peras susu lah mihlab teh bikasril mimi kalau dikasrahkeun ieu mimna lafat mihlab. Wa huwa ari namina mihlab eta al innau pirang-pirang wadah alladzi anu yuhlabu sok dipake meres si jalma pihi dina eta wadah susu. Wa maudiul halabi sareng katujuhna nyaeta tempat meresna bipat hilami kalau dipatahkeun lamna wahidan eta nu sahiji. Wa haka sareng parantos ngahikayatkeun nyarioskeun saha An-Nawawi Imam Nawawi iskanal lami kana nyukunkeun lamna wa huwa ari halab teh eta ismun hiji ngaran labanil mahlubi lilabanil mahlubi pikeun susun sok diperes. Wayut laku sarang diucapkeun ieu halbu ala masdari kana jadi masdar
Qala saparantos cumarios tos berpendapat bahwa duhum sapalihna ulama ngomentari eta lapad halab wahwa ari masdar eta al muradu anu dimaksad huna tina ieu tempat. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana.